Biasa serangan jalan nanggung guys ya. Oh, siap. Iya, hidup di lembur teh buka kebun saeutik ge. Rek ngajual naon, ngajual ieu dan can waktuna panen. Buah manggu karek saeutik. Lieur pikiran hirup. Cek sia kumaha hirup aing. Kan sia marepe bae gen jawab. Jawab sia marepe bae. Bang, kon sih kenal nih juga masa stres ge. Lieur aing lah mikiran hirup. Pikiran hirup di jen lieur. Pikiran itulah. Nage. Nakal manggu aing leuwih beugat sorangan. Saha itu naik manggu aing? Iya, boga tangkal manggu guys, seueuh ngakanan manggu. Woi. Nyenaon sia dina tanggal manggu aing? Cacing, Mang. Ngalah cacing di luhur manggu. Ngalah cacing di luhur manggu sia mah. Cacing na ngaraya paruhur. Ngabongan aing sia. Gelah. Capeknya. Oh, capek. Geus can capek na? Enggak, sayang. Geun ku aing sebeunang di kerongan. Boga sawah sakotak dua kotak ke jeung nyambung hirup lah. Sorangan bae. Aya anak parawan 2 tapi hook dah. Eleh kukolot bae lah karunya ka sawah. Komo ka si bungsu mah nyapitan pokona mah aitan hot mamawa ka dikuburkeun si bungsu mah. Alhamdulillah setengah kotak deui beres isuk bae lah terus kana. Ini sore oge geura kukumbah. Aduh. Kirahanya parawan 2 eta laku kain geura boga minantu supaya nu bisa mantuan ngoyon. Beas jangan guys ya. Bolon sia Allah etika. Bolon. Bolon sia teu boga akhlak. Ampura. Aduh. Nyasep non. Rek udah jelema tolol lah itu nya. Non. Aduh, non cep. Sing bari jeung dikubrakeun ge. Anak sahanya eta nya aku mending kasep. Nya aku mending bager. Eta cocok jeung si bungsu mah tah. Aduh. Nya hapuran. Eta anak sahanya. Sigana mah eta anak mana? Jamal mungkin dia bapak-bapak lahiran melahiran tidak naonnya. Kan sekuang minta panggitan musrukan aing. Aduh, jeng air deh. Kira balik bae lah. Bisa bae. Ya, hirup di lembur teh teu boga buah-buahan ge seubeuh. Enggak kunaon Joni? Ilo, anu edan udah gaing. Mana? Joni kewe lah. Kacapi aing acak-acakan. Pikiran eta, ayo edan lumpat. Bagong ketinggalan jejak aing gara-gara nulungan nini itu tuh. Go, besok pulang ngalamun bae. Sia gerak kawin. Dia mau bawa ke Bogor yang gerak kawin. Dek, itu siapa yang di Lungal? Geus teuing aing di Runghal ge asal beli kana pansa ku sia. Wah, pansa mal teuing. Mau mobilan betuy. Sia malah kuda aing budak ocos dibelikeun mobilan Lain gede lain letih. Kayak kau yang dibelikan ya. Mobilan oleng bagus. Ya, kegiatan. Mantep mobil lagi. Mung teuing aing Nongkel nunggu dagaing.
Oh, tambah dong melona. Gila, di dilah beruru. Jon. Cuman malah kepanggih. Aduh. Jon, sebenarnya sih udah gusa sih. Aing malah dula kudu edan. Aing maling manggu kepanggihun. Belet sih ya maling manggu doang ge. Terus aing udah kudak. Aing bieu maling kacapi. Dadah napa kusia ditubruk. Aing malah belet, keur apes be. Aduh, sugan aing bener sih Jon, udah mau edan. Ya. Aing rewas bae. Loh, Hah? langis lah di istirahat lah. Capek, udah kudak aing. Tuh ngobrol jauh meureun. Jaman ge jalan teu. Tadi adu lompatan. Tadi aja jalan mah kadi tuh duaan. Duaan. Emang barang itu neangan. Sorangan. Berarti lain meureun. Nyonya. Ayo siap. Yang nyawa eta ngalagu hayang kawin Si. Sakitu eta juga eta budak. Kan gara-gara hayang kawin eta teh. So tahu siapa? Hayang kawinnya lain. Bugus eta laguna ge hayang kawin. Aduh siap kan itu. Aduh Jon, kuna nanya nu gelo beneran nih Jon. Gua mah karma, yo. Jon, Jon, ayo turun deh ya. Rek sare deui, kapeken hai. Sarua lo aing ge. Iya, yang paling aku ai. Jon, udah ngalah, capek aja. Siapa tol kai? Sia tol-tol eta sia gento. Sia dige tol-tol kai. Baik, Omar. Jon, udah Loh, salah Jon, gitu ta. Jon, sia urang edan. Be, apa baca kata burut? Mata kostrok aing nyeri mintang kan. Aisyah kunaon mah nya ya we burut. Ayonya, mau dibawa burut mah ke desa belah. Enggak sih kan aing sia gitu-gitu ge eta kolot bego. Bunda, bunda mantas di mana pan bawa lokot gitu, Gun? mantes dikusrukeun di sawah. Nok, Masa Allah, Bun, bunda mantas lecahan apa mantas loyos?
Atuh nok makan lagi lu jeung emak supaya apal atuh ngarang-ngarang ngoyos mah atuh pasti lelecahan nok. Naon ngoyos bun? Embung ajang ke kalalotor. Nyaho atuh bun piraku awas gelis urang tita ngoyos ka sawah isin atuh ka pamuda. Ayo Neng, emak karak inget. Tadi kan emak tikusruk, terus nolongan. Ditolongan ku pamuda, budak nama Kasep. Emak ikhlas ridho sing kawin jeung Neng oge. Beneran itu tuh tiga zaman mah. Sep, kadira Sep, kadira. Kadira Sep. Kasep, kenalkeun ieu anak emak dua parawan canarika. Mun Asep ditikakeun ka anak emak daek. Aing mah daek baik gitu. Ngan anak mana daek henteu tadi Insya Allah anak mama pasti daekeun. Ini tanda terima kasih emak karena geus ditulungan ku Asep. Emak ngarindoan ka aranjeun kabehan. Bari jeung emak digubrakeun ge. Naon ieu mah rek gambreng. Dengkeun heula kolot can beres. Neng. Tah, kira nikahnya ka dieu. Di bager bari egin kumisan ge. Bari di kumisan ya anjeun mama kumisan geblek. Nges. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang penonton setia pada sehat selalu, amin. Amin. Dan jangan lupa pantengin terus episode baru, terus video baru selanjutnya. Mudah-mudahan lebih terhibur buat teman-teman penonton setia. Dan jangan lupa Like, bantu komen, dan share, subscribe. biar kami setim pada semangat lagi bikin video barbarnya. Oke? Loncengnya jangan lupa dinyalain ya, oke? Oke. Dadah. Assalamualaikum. Aing taboga tangkal manggu seubeuh ngakanan tangkal manggu. dibalik. Tadi itu muternya. Action. Tempe mau dong.